sajidingna Uten turun ti imah urang Joy. Dituturkeun ku urang kaburuan. Uten mainit manehanana teh ka belah wetan. Ret urang ka langit katingali langit geus mimiti angkeb. Hawar-hawar ti kaanggangan kadenge sora dulag nandakeun yen waktu bedug magrib geus datang. Halimpu pisan kadenge ku ceuli nyecep kana hate. Sora adan panggrona kana hate ti nu maha kawasa. Telila ti harita urang asup di ka jero imah. Reos urang kacai Joy. Datang kacai sapuratina urang teh mandi. Tur tadi tungtungan ku nyokot na wudu dina waktu eta. Reos urang asup ka kamar. Sabiasana salat magrib nu dilakukeun ku umat Islam dilakukeun ku urang na waktu eta Joy. Sarengsena urang ngalaksanakeun salat. Urang tuluy menekung kanu Maha Agung mujas karana kanu Maha Kawasa mujas medi kanu Maha Suci we tapi tulung ka Allah Azza wa Jalla. Nu nandakeun dina hiji katerangan iya kana budu wa iya kana stain. Mung ka Allah urang teh nyembah, mung ka Allah urang nyukeun pitulung. Nitenan kana sababaraha poe ka tukang loba pisan ujian halangan rintangan nu kaalaman Joy. Hate nyeri, perih, lara, wirang geus kasorang. Tapi eta kabehanana ku kuring dicokot hikmahna. Pastina oge nu Maha Kawasa Allah Azza wa Jalla mere kabehanana ieu perkara nu tumi bakal diri kuring pasti aya hikmahna. Sarengsena mujas medi kanu Maha Suci mujas karana kanu Maha Kawasa menekung kanu Maha Agung memuji memuja teh aya nu dipuja ieu teh nu nyiptakeun nu ngusik malikeun urang sadayana nyatana zat Allah nu Maha Ghafurur Rahim. Cicing dina luhureun sajadah mikiran hiji kendaraan anu mangrupakeun amanah teu jadi kolot. Melaan kuring nu jadi anakna hayang ngabogaan kendaraan teh tepikeun ka reut neuneun kentel peujit diduakeun ditilukeun jeung kahayang nu jadi anak. Harapan kolot teh eueuh deui meuleunan supaya anak ngabogaan salah sahiji jalan nyaeta keur usaha jasa angkutan nu mangrupakeun ojek nu can pati loba di lemur kuring. Estuning kabehanana ge ieu teh tumiban ka diri kuring teh mangrupakeun cobaan, mangrupakeun godaan sangkan kuring meureun leuwih tangguh jeung kuat nying hareupan ieu perkara kabehanana. Tukung silila aya ketrak-ketrek di luar yen bapa jeung indung kuring meureun geus datang. Hate aya reuwas Joy, hate aya deg-degan. Inggis ku bisi rempan ku kahariwang nu jadi bapak nu jadi indung nanyakeun kana barang anu geus dititipkeun ka kuring atawa barang geus dibikeun ka kuring eueuh dina waktu eta. La haula wala quwata illa billah. Disangakeun da urang mah teu daya teu upaya ngan nyuhunkeun kanu Maha Suci teu aya deui wati naon nu dilakukeun ku urang teh nyaeta mangrupakeun salah sahiji takdir ti nu Maha Suci. Tuluy urang turun di kamar Joy. Barang gok teka tengah imah nu jadi bapang ngabadega di tengah imah tuluy mah nyarita kunaon si laing teu amanah euy. Kuring teu bisa ngomong Joy. Ngan ukur bisa tungkul jeung ngageleser diuk dina luhureun koresi anu sabiasana dipake. Jawab sia ku si laing. Dikamanakeun si eta kendaraan teh? Pucus dawuh ka becus teu bisa ngajaga amanah nu jadi kolot. Yeuh, melaan diduakeun ditilukeun sangkan si laing boga pamor jeung boga harga diri. Ku kuring dipangmeulikeun keur pimodaleunna nah si laing teu amanah sia. Katingali pisan Joy nu jadi bapa amek kacida. Nu jadi indung tuluy nyampeurkeun ka nu jadi bapa bari jeung nyekelan kana leungeunna pok bari jeung cumarita. Atoskeun bae tuh apa? Keun heula cenah leureut heula si Ujang. Cek jadi indung harita bari jeung nyekelan kana leungeun bapa kuring Joy. Cicing, mak, tong pepilueun kana ieu urusan. Isin apa ku batur? Calik heula gara sok apa calik heula. Indung nu sakitu nyaahna ka diri kuring Joy. Cing atuh Ujang ngomong, mana teh ngomong Ujang. Eta nu jadi indung manehanana bari jeung ngiceupan ku sabelah panon. Tandaning meureun tong dilawan mun jadi bapa keur ama. Da geus puguh apal adat bapa kuring mah sahaok kadua gaplok. Cengkat sia.
Bapak kuring katingali amek pisan Joy ningali kuring keur tungkul. Jika buak menang mabuk silaing mageninganan ngabogaan dosa teh. Ya, hiji lalaki mah kudu tanggung jawab karena segala rupa perkara nu dilakukan ku diri silaing serangan. Apa ieu? Nah kunaon aya apa atuh calit keula apa? Urang teh can ngomong Joy. Kulantaran jadi bapak amek na kacida dibikin kageuneuh beungeutna teh. Kulantaran beunang ngabogaan rasa kesal ku diri kuring anu geus ngamomorekeun pamere manehanana. Geus kitu kuring diuk Joy dina kursi bari jeung cicing dek ti mana mimitina ngajelaskeun kana jadi kolot sedengkeun dina waktu eta kolot masih kene amek katempona. Cing madek nanyakeun ieu kaset. Dinangna geuningan ngakan sia tak ka kuring oge ieu. Apa ke heula atuh apa? Da mama kitu ka anak teh atuh. Meureun urang teh cenah apa kumaha ieu perkara anu jadi anak teh apa? Cek indung urang nya kacida katemponna teh jeung ngahalangan manehna mah cicing di tengah-tengah. Pasingarip urang jeung nu jadi bapak nu jadi indung mah dina kursi gigireun urang bari jeung manehanana teh ngajejak ku indung sukuna kana suku urang. Eta teh mere pertanda maksudna mah sangkan urang ulah ngalawan kana jadi bapak. Ya, kadeuleu ku mata apa pisan, katingali ku mata apa, kadeleh ku mata aing. Gerak bapak na tong make jeung emosi gerak bapak. Cicing, geuning kanaraan si lain dipake ku tatangga nu dihareup nu lain bangsa nya teh si abang teh. Dikumahakeun ku si lain ka manehna jujur sia ngomong. Jawabanna geus naleungeun aing. Bapak urang geus nyaho Joy. Tayohna dina pikiran urang meureun si abang geus ngomong sabalakana. Didinya urang kakarek mimitian cumanita ku jadi bapak. Apa? Hapunten Deni Pak. Naon nu digambarkeun ku apa tangtos nage apa tos tangtos nage ngartos pangitan sareng terang naon nu dilakukeun ku abdi. Nyaho aing sia. Apal siapa kabehanana? Ngagadekeun motor sia nya. Nu jadi bapak nunjuk kena irung pisan. Tayohna nyaho meureunnan mah. Jawab nu bener sia. Taras pisan Pak. Abdi tos ngagadekeun motor. Hapunten pisan abdi. Teu tiasa ngajaga amanah bapak. Abdi ngagadekeun teh salaresna mah abdi teh geus kateken. Kalayan abdi teh diudag-udag ku pangabutuhan tangtosna oge keur abdi mah abot pisan mayunanana. Naon atuh ujang? Cek jadi indung harita bajeng ngaleret kan jadi bapak ku juru panon. Ngomong sia kunaon? Pake naon sia? Pake naon heuh? Mah oge awewe. Sanes apa? Pake naon ku si laing sia? Heuh? Teu neuleuh sia mah ka aing teh. Paehan aing geus sakalian sia ieu. Ieu aing teh hayang motor eta tetepikeun ka 24 nyawa, 2 ditilukeun 3 diopatkeun sia. Meraankeun tela pejit hayang motor eta teh sia si laing ket. Nu jadi bapak kacida amek da pisan. Gebrak teh neungeul meja. Tepikeun ka gandeng asbak oge sepung ngaceleng. Apa istighfar apa ieu? Moal beres ku emosi, moal beres ku amek atuh apa istighfar? Kesel atuh da aing mah. Sia mangeunah kali make. Hapunten Deni Pak. Geuleyeung kali tu geuleyeung ka dieu yeuh. Aing teh mere kanaraan ka si laing teh lain keur sombong-sombongan. Aing teh mere kanaraan ka si laing teh lain keur babalagaan. Aing mere motor ka si laing teh lain keur diguda digade sia. Ngartos abdi ge apa? Nah sia ngarti mah tuh. Hapunten apa? Abdi lepat. Cukup eta dilakukeun ku maneh. Heula tuh apa sena jelas heula ujang sok atuh jelaskeun dipake ka mana duitna ieu? Dipake naon duitna? Sabaraha digadekeunana? Cik atuh jang nyarios atuh ulah tepikeun ka bapak mana teh amek-amekan wae kitu. Nu jadi indung sakaruncelang cimata ngomong sia dikamanakeun ku si lain ya.